Ujug-ujug aya sora awewe nyelengkeung ti lebah eta imah. Kuring jeung Ike geus rada jauh tidinya, langsung ngalieu ke asal eta sora. Kacaangan ku lampu nungan ukur 5 watan, breh katingali aya awewe nangtung hareupeun panto make daster batik. Najan ukur jam renyem teu pati jelas nitenan beungeutna. Rambut eta awewe panjang ngaliwatan tak-tak. Panuhun kana pada subscribe, kana acan mangga diantos subscribe-na, oge hilap, like, share, komen, senarang video. Raspri sora hujan masih keneh kadenge. Hawa pacida pisan di isna. Jurung gunung kuring nangtung tuluy nelepan sajadah. Guledag kana enggon bari masih keneh make mukena urut salat magrib. Haneut. Karek ge rek ngalenyap. Sadawe asup. Nan, anteur ka toko mebel Jaya yuk. Aralus barangna geura. Si Horeng ti Ike sok baku si eta mah ari ngajak ulin teh lagu sare matak naon atuh tadi beurang. Ari teu dianteur karunya deui Ike teh teu boga batur paku kumaha, manehna randa teu boga budak dipangbegerkeun ku salakina nu kabur jeung awewe sejen. Ike geus pahatu lalis boga ge adi hiji-hijina humbara jauh ka luar negeri. Kurunjung deui SMS ti Ike nu unina, Mebel teh bisa dianjuk. kuring langsung ngorejat ari nyaho bisa dianjuk mah susuganan, sugan aya nu cocog, sugan teu maha regana, sugan duit pangabutuh bulanan bisa dikilir-kilir. Meuli henteu mah kumaha engke bae. Untung barudak jeung bapakna keur arulin ka Imah Mitoha. Jadi rek inditan ge moal aya nu merenyeng hayang milu. Kuring langsung ngawe salaki ngabejaan rek nganteur Ike sagedeung. Ku salaki ukur dibales, heug. Klakson disanjuk kelir beureum nu Ike eureun di hareupeun imah kuring. Najan randa ge Ike mah daturunan jalma beunghar ti dituna. Basa jumeneng keneh bapana Ike pangusaha jugala, loba warisanana. Kiwari Ike ge digawe jadi PNS di kabupaten. Golonganana geus luhur. Hirup sorangan keur Ike mah medah-meduh loba leuwihna. Sapanjang jalan ka toko mebel, kuring jeung Ike galecok ngobrol ngaler ngidul sagala diomongkeun. Ke jauh keneh ieu teh. Aduh, hayang kiih mani asa sawer-wereun. Cek kuring ka Ike. Perbawa ku hawa tiis jadi beser. Saruanan wing ge hayang kiih. Ke sabar, kedeung deui ge nepi. Walon Ike bari ngagas mobilna. Nepi kanu dituju, toko mebelna geus tutup. Ih, nah hanyanan wayah kieu toko teh geus tutup. Da biasana mah sok muka nepi ka jam 8 peuting. Cek Ike bari ningali jam dina leungeunna nu karek jam 7 leuwih saparapat. Cik urang teang ka tukang ke, sugan we aya. Kuring jeung Ike tengah-tengok ka tukang. Hanjakal suwung kaayaan manitikeun pisan. Lian ti soragaang nu reang mah eueuh jelema nunggu lampreng saurang-urang acan. Ke, aduh, hayang kiih geus teu kuat ye. Kumaha atuh? Moal nya ari kudu kiih dina calana mah. Kuring muringis bari nyengkongkeun pingping suku katuhu kana pingping suku kenca bari dongko.
Ike rura teret sugan aya jamban bisa dipake. Nan, kumaha mun urang milu kiih ka imah ditu, piraku teu menangeun mah. Ike nanya ka kuring. Hayulah, geus teu kuat. Cek kuring bari berengbeng lumpat miheulaan Ike. Nepi ka tukangeun imah eta, kuring ngetrokan panto bari uluk salam. Eueuh nu nembalan, keketrok deui, anger ti iseun. Geusan teu kuat, panto disurungkeun, teu sakara-kara muka. Hadeuh mun tita tadi. Punten, bade ngiring kahampangan. Cek kuring rada tarik bari culang cileung neang jamban. Si horeng jambana aya di juru eta rohangan pagigir-gigir jeung dapur. Mangga. Ujug-ujug aya sora awewe nembalan. Cek kira-kira kuring mah ayana di patengahan imah. Kaayaan kamar mandi teh teu bisa disebut alus, tapi lumayan beresih. Rada hemong oge, tehelna garing jiga nu teu dipake geus sababaraha poe. Cai dina bak aya setengahna, sisiuk diteundeun dina luhur bak. Masih geus pangseng hayang kiih ge, da kuring mah teu payaan, kudu bae nitenan kaayaan neang cai pikeun omeh. Aya mah cai dina bak, tapi eta cai can puguh bersih. Keran cai ngajaran dibuka, tah geuning aya caian, cai nu nyurulung kana bak mandi ditandean ku sisiuk. Teu kaampeuh, buru-buru muka calana tuluy wer. Hadeuh, nuhun Gusti, mani ngemplong. Geus rengse mah kuring kaluar, pilih genti jeung Ike nu geus nungguan di lawang panto. Bu, Ibu, hatur nuhun. Kuring gegeroan kana boga imah, bada Ike geus rengse. Nu boga imah teu nembalan, jempling. Kuring silih reret jeung Ike bari buru-buru ngajak kaluar. Nah, ieu bulu punduk ngadak-ngadak malu ringkak. Sami-sami. Ujug-ujug aya sora awewe nyelengkeung ti lebah eta imah. Kuring jeung Ike geus rada jauh ti dinya, langsung ngalieu ka asal eta sora. Kacaangan ku lampu nungan ukur 5 watan, breh katingali aya awewe nangtung hareupeun panto, make daster batik. Najan ukur rejem-rejem, teu pati jelas nitenan beungeutna. Rambut eta awewe panjang ngaliwatan tak-tak. Kuring jeung Ike imut bari rengkuh ngajenan kana boga imah. Nepi ka hareupeun toko, Ike mencetan HP-na, rek nelepon kana boga mebel. Aya kana saparapat jamna karek ngurunyung ngeboga toko mebel make mobil kol buntung. Aduh, hapunten Bu Ike, lami nyangantos abdi. Ceuk nu boga toko mebel bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Ngaranna Pak Imron. Lami pisan, dugi kahoyong kahampangan ge ngiring ka tetangga Pak Imron. Ceuk Ike bari api-api baeut. Tetangga nu mana? Pak Imron nanya. Eta nu pengkeureun, untung we bager. Walon Ike. Pak Imron ngarenjag bari kerung. Tapi manehna teu loba carita tuluy muka panto toko. Ngaturanan linggih. Kuring kuat kamolohok ningali jero toko nubruk ablag. Meni pinuh ku mebel kayaning lomari, kursi, bupet, ranjang, beunteung, pipinding jeung rea-rea deui nu dijieuna tina kai jati. Mani aralus modelna, waraweg jeung rapih jieunanana. Zaman kiwari teh atuh nyar kai alus teh hesena kabina-bina. Pasti lain beli-belieun ieu mah, regana ge moal cukup 1 juta 2 juta. Mangga Bu, beli aya nu kaanggo, tiasa dicicil. Ceuk Pak Imron ka kuring. Tambah era, kuring kuralang kuriling ningalian. Ike mah geus bebeunangan saset meja makan katut korsina. Manehna gugupay dibelah ditu ku kuring digupayan deui. Bu Ike sareng Bu Nani meni wantunan ngiring papang di bumi eta. Cek Pak Imron basarengse jual beuli jeung Ike. Da kuring mah masih keneh mikir-mikir. Bogohna mah bogoh ka hiji pipinding. Rencana mah keur mindingan dapur.
Ambeh teu katempo teuing ti tepas, rek bebeja heula kana jadi salaki bisa dicarekan. Kunaon gitu Pak? Kuring jeung Ike nanya hampir bareng. Har, kutan teu terang. Pak Imron kalah kah marik nanya. Ike godeg, kuring oge sarua. Pan tos 3 dinten, bumi eta teh kosong dan gaduhna sakeluarga parupus aya nu ngabaruang. Cek Pak Imron deui. Ngadenge kitu, kuring jeung Ike ngajarang hok, ruas ka bina-bina, laju paplong-pelong. Ah, piraku Pak. Ari anu tadi saha atuh? Kuring nanya deui, da asa teu percaya kana tempoan tadi. Nyadu ka saha eta mah? Mung titinggalian ibu panginten. Sok mangga geura pilari dina koran atarapi dina internet. Da waktos kajian tenan seueur polisi sareng wartawan ka dieu. Nu mawi toko abdi ge nu biasana mah buka duwi katabuh 8 wengi. Di sapra kajian tenan mah mung duwi ka magrib. Tatanggi nu sanes ge biasana sok rame. Ayeuna mah ngararingkep maneh da sarieun. Pak Imron ngajentekeun. Ih, kutan kitu Pak. Hayu ahnan, urang uwi. Mangga Pak Imron dikantun heula nya. Meja makan sareng korsina wios diajapkeun enjing bae ka rompok. Hatur nuhun. Ike buru-buru ngebetot leungeun kuring. Basa mobil rek kaluar ti buruan toko, kuring ngawani-wani maneh ningali kalebah eta imah maneh ti iseun. Mobil nu disupiran ku Ike ngadius teu sirikna ngebut ninggalkeun toko. Geus rada jauh, Ike ngalaunkeun mobilna. Panon kuring mancok kana HP ngahajak lalayaran di internet. Maluruh sugan bae menang info. Bray, manggih situs surat kabar lokal nyaritakeun yen 3 poe ka tukang aya Rajapati di wewengkon eta. Sakulah warga ditelasan pedah ditagih hutang ku jalan ngabaruang make potas. Ngahaja ku kuring macana ditarikeun sangkan kadengieun ku Ike. Nan, jadi nu tadi teh jujur. Ike ngomong teu kebat. Manehna ningali tina kaca spion aya awewe. Rambutna panjang, make daster batik, keur diuk di jok tukang. Saung Indung 18 Februari 2013. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.